Bina Jayos Bambang Jaya Sakti berarti Prabu Jaya Sakti kumaha garapan sareng runtuyan dicari kurang sami saksen kesadayana mudah-mudahan jantung condong patokos bakal tahu panggilan sadipun anu saya dalam cara orang pilihan mudah-mudahan sing jadi ajakan ulaga terkejut kanggo ngamumure seni budaya Sunda
Sakitu pakai atur di nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya serang Indonesia kembali paham berapa kasih alas nunggu sampai merdana ya Prabu dan sakti kepapa karya bendong dia
Sunan Senapati hadir. Yakin dari menilai rasa siapa nih? Tolong Kakak pasti mengulangi diri karena musadayana saya pulang saya mengulang dulu yang pacapan di sarang Ariel ya aduh Ariel counterbandnya aduh Ariel pakai counterband Peter Pan paling terkenal lagi cuma buat jalan dia jalan harus satu Kaca, kaca asih.
Ada luas Pak, luas ya. Pacing sunadiku dewek. Ternyata pada kareng yukna sata tajung kula gadau laku. Oke Senopati tong jauh teuing di yukna jeung kula. Iya kita waktu ayeuna aya sabaraha bakal tepikeun kamarane ayeuna Kula bakal nepikeun sababaraha aya hal bakal nepi ka mararane gitu. Kalau timalan Gusti kaulah pun patih kalau sakit nampi datang pemakai sadarapan jenengan. Kalau yang semangat, laturkan semua bakti kau yang sadarapan jenengan. Ya kita. Untung biasa. Iya biasanya di sebelah sana. Salah jenah tidak namu pihak kalpatan agung semua teralih. Udah hapun dengan kasih dulu. Gitu. Ya ulang Hampura pulang. Soalnya kita pada pikir sunan kesan malam dina waktu sih. Yang jelas dina wanci deonang sanes dina bangsa. Tan sadia dengan yang saya kita lagi sana tanpa pakai kasadaun. Kamu kepergian bangsa saya. Ya. Hewan ini. Senopati Kahari. Payung pulang. Oh ini. Isim abdi Gusti mungkala durga nampi datang pemakai saya panjenengan. Kalayan ini sumada kahaturkeun sembah pangabatis donya Brata Prabu kalayan Kakang Pati. Ya Ditarima ji. Mohon atur salajengna mau pilih aya kelepatan kaluputan agung sinar kali di luhur sahibas namun dihanap sahibas namun muka aku dekat jemar pangampura dada jemar pangampura dada jemar pangampura.
Alus lagu naon eta ieu? Sahur zaman barudak ayeuna mah cenah alamat palsu. Alamat di Pangku. Alamat di Agung pulang itu. Di katutup heureuy wae itu kan kerdina secara naon geus heuy. Dinas Internasional bari lagi lain kitu alamat palsu mah. aduh kumaha kula. Dimana gitu. Kudu rada tilang bisa eutik atuh belan. Ya yakeun bae. Aku salahnya bari aya pikir saya naon purba perasaan di malantan saya jeung saya minta lagi salah nyebutkan. Apun terbisi ayat ciri anu kaplik di pakumitan cara anu kacana di padesaan. Pilih sacara jawadan tutung diri nama mesti Tutung bulan. mangan bade aya pikir saya naon ulah dinding clear sindang siloka. Upami ngadek sacengna upami nila saplasna mangan Gusti. Iya. Syukur bagja kamayangan dina waktu ieu. Lawat koyo aja katanya burung maraneh dua kali aja pisan diangkir dina mancieun di saur dina waktu ayeuna aya sababaraha bakal dipetikeun kamaraneh Iya tapi sacana akan nepikeun ieu har angkar hayangnya laporan ti maraneh duaan kumaha ngeunaan nagara ayeuna ieu ngeunaan nagara ayeuna ya kan hayang adanya laporan ti maraneh cik salaku aparatur negara Laporan bulan. Allah musok matroli di kota tapi di kampung mesti Tapi ngali tak bulan. dari di kota mah para mantri bupati aparat pemerintah teh yang bikin selebengkok senemah Noron. petani sugi bukti pada bangsa besarana kaum buruh teripu makmur di kota mah ya Bakal pasar motor. kumaha ngeunaan pangaruh kaula wah tibatan utur kalau kamu mesti bawangi tibatan leungit kalau kata biseungit komara tibatan ilang kalau kata tambih nyebar Iya. syukur bagja kamaya di ayo di padesaan di pakapungan kumaha ini Kumaha tadi pakampungan tah. terus Senopati sok menyaksikan kepadesaan kepadungan dari bagian kampung manuk kiwe tak kapabojanan Agaraki kebongkok abdi kaciawi tali ke kampung-kampung lah abdi bagian kasar-kasar Kamu mana kamu sok nyasar kamu. ayeuna mah katingal persatu di pembangunan jadi di mana-mana tos jelek ayeuna mah ayeuna mah eta sumpangat wah di mana-mana Alhamdulillah apa mat Pakai jujur banget kalau pamat yang sakit boleh kita kebilas harus raja memang di kota mah rada lancar gitu kan ini kayak kalau belum mah jalannya yang nama kumuhalono ngebul ya kan dia cari arah hujan kucing kayak hujan leueur bara recek dan di omian jalan aspal na arah ini ya tapi laporan mah harus dijakun nah saya Gusti kumaha saya Gusti syukur bahagia kamu gaji mana bulan harus naik sebarang Gusti naik lagi 300 sangat tak ini kurang bisa lagi kabuknya serajin Gusti dina waktu sini malah
udah pikir biasa baik. Ya dina waktu ieu kaula teh ngarasa ulah bagjaan Kayak papadana ningali rahaya walatra pamajikan 30 anak 70 ini baca Allah ngarasa bagjangan ya dina kabagjangan teh aya nyongkrit keneh Abi dina kabagjangan kaula aya keneh nyongkrit dina teh jeung dina angin aya nu ngaganyel keneh dina hate kula moal sudi rasa ningati moal bunga hirup moal bagja hirup lamun ieu bang bauh dina kaum can kagamar Rio Garwa Adri lain kaula marahin hayang boga pamajikan deui Rio Garuh dari mobil saya lain Rio Garuh perumahan saya lain Rio Garuh laptop lain Garuh BB saya lain Garuh lain Gacang kalian menjadi bang baru dina kabukula sababaraha waktu ulang ngimpi kadatangan Kanjeng Rama Sawari hari eta kadatangan Kanjeng Rama teh katempo kukulangan sedih jeung sedih kata Kanjeng Rama dari nempo kakula eta Kanjeng Rama juga sedih iya orang sudah rasa mengerti langkah bisa menghartikan kahayang Kanjeng Rama hari kukula dihartikan kening ayana kapikir karasa kukula mikir ya karasa kapikir kukula eta Kanjeng Rama teh boga kahayang nempo kakula tidak sedih waduh sedih mah kumaha Gusti jigana ieu mah teu kaula hakarek prediksi kaula Kanjeng Rama sedikit paehna teh dipaehan ku urang-urang amarga adina waktu ieu teh meureun menta dipangoloskeun pati ku kulai waduh mungkin nama badai ngangkut dipangoloskeun mungkin Gusti usaha Gusti keun abrak pajak moal jeger papayanan mah biasanya riwas jadi beberapa lagi pulang boleh ayo tebarang tuh boleh biasa dia pilih gitu kan ya eta cenah mere lapat kakula dipaehan ku urang-urang amarga lintang si Gatot Kaca si Gatot Kaca Bapak mana Bapak itu isinya kemae tenanan hari bawat naik Kanjeng Rama teh ke si Gatot Kaca meureun nitah ka kaula sangkan Respati kakara kula hirup bakal kumah cicing dina kasinangan lain bade di mana bade raha kanggo Respati anu ngaranna si Gatot Kaca awas lupa sapal wae Gusti Gatot Kaca tidak kumaha kalau keceana no bersena di papai we di tengah di kiraha ya
urang ayeuna urang irit kabehan keun wae negara urang tinggalkeun kosong bulan bago marga ajak mana lagu mobilnya iya beri kartun kedua yang negara mulai ngomong ya saha nu rek main ke negara keun wae antep juga anak kali juga anak kalian depan isi negara teh ayo urang teang ka negara Amarta ayeuna kumpulkeun wadiah balap abuda tak tahu di mana teman siap-siap nih Gusti ya hayo urang panas ya siapi orang tupayu Gusti ya sok istri untuk jawaban ini kan ya pek bawa berinya ada pembekalan ya dengan naon bisi kurang bawa sadar lupa ada bagus tengahin marga posok tengahin marga kumpul kabehan mana Gusti mana tuturkan kaulah. Ini.